Para mitra anu mulia urang lajengkeun deui hanca dongeng nu judulna nyaeta Pancatunggal. Ieu dongeng karangan Kileksa para mitra tuh kirang langkungnya sabaraha episode nya kirang 50 episode lah. Kirang langkungnya para mitra mangga nyangakeun insyaallah sadina 2 kali upload rupina ya para mitra. Nya gitulah etang-etang hiburan bae ka wargi-wargi Mang Jaya. Nu sami-sami ngadangukeun dongeng etang-etang kanggo hiburan pambeberamana kitu. Tos seueur dongeng-dongeng nu ku Mang Jaya diupload para mitra di playlistna Mang Jaya official. Buka playlist we. Aya naon teh Maung Lodaya para mitra ngawitan pisan Mang Jaya dongeng. Nah, Maung Lodaya. Sok sanos itu aya naon teh kumpulan-kumpulan video Mang Jaya para mitra. Ngawitan minangka buka tanapi ngabuka channel Mang Jaya official gitu nya. Gitu di antawisnanya. Iya ya alhamdulillah para wargi tahun 2024. Gitu nya 2024 ke telepatnya gitu para mitra sadaya. Aduh mangga atuh ka wargi Mang Jaya ngaturkeun nuhun. Oge dongeng-dongeng nu kasangakeun mugi-mugi tiasa kanggo hiburan pambeberamana. Pancatunggal karangan Kileksa dina bagian ka-8 urang lajengkeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Pancatunggal dongeng parantos dugi kanalika Kidugala Kipanyawang para wargi sadaya. Harita teh nuju sareng Ki Banyu marebutkeun nyaeta putra guruna teh para wargi sadaya. Kumargi putra guruna kacida pisan geulisna janten diparebutkeun ku opatan. Janten anu tadina paheyeuk-heyeuk leungeun di antara dulur sapaguron ayeuna mah timbul pacengkadan para mitra pabentar paham alatan tina marebutkeun eta istri nu geulis teh. Kitu para wargi sadaya. Muhun geuning aya seueur cenah nu nyebatkeun para mitra. Hartos nama kedah atos ku masalah-masalah anu diantawisna bae kanggo pameget mah cenah ku harta ku tahta sareng ku wanita. Kitu diantawisna para wargi sadaya janten ieu masalah teh renyepaneun. Tah model ayeuna Ki Panyawang, Ki Dugala, Ki Banyu sareng sajabina Ki Jamparing nimulkeun pacengkadan antara dirina sareng dulur sapagurona alatan ti parebut anu geulis. Wilujeng ngadangukeun carios nyambung judulna Pancatunggal karangan Kileksa dina bagian ka-8. Para mitra kaum dangu, anak gebeg nu tiluan ngarenja greuwas sabab omongan Ki Dugala kasar. Oje jiga nu teu malire kana amanat-amanat ti guru yen kudu silih hargaan. Silih asah, silih asih jeung silih asuh, kudu silih eledan jeung silih hargaan, tapi buktina para mitra Ki Dugala nemongkeun sikap saraka mung kaganggu kunulian. Kekelah Kang, na maneh nyarita kitu Kang? Nangan akang bungku nu boga hak kami kahayang ka Nyipar TV teh. Naon kalebihan akang? Da cenah sarua wae jeung kuring ge. Ki Panyawang malik sengit. Panon mencerong ka Ki Dugala, ari nu duaan geus teu geunah cicing hayang milu nempas ka Ki Dugala. Memang ari ngijir kana leuwihna mah eueuh euy. Sabab urang mah ku guru geus diatur masing-masing boga kaunggulan sewang-sewangan. Dewek dibere ilmu gagah jeung bedas, Ki Panyawang dibere ilmu awas mata. Ki Banyu bisa hirup dina cai kawas lauk sarta bisa niiskeun seuneu. Ari Ki Jamparing dibere ilmu lumpat nu baka pangtarikna sajagat dina urusan lumpat. Jadi urang opatan eueuh nu leuwih, tapi masing-masing boga kaunggulan. Sedang dina urusan awewe dewek nu boga hak sabab dewek nu pangheulana ngadatangan ka Nyipar TV. Geus ditarima atawa acan Kang? Ki Banyu nempas hatena mimiti panas sorot panon semu hurung. Memang ari ditarima mah acan tapi ditolak henteu. Hartina aya keneh harapan sabab Nyipar TV keur mikir heula. Cek Ki Dugala tanes. Teu eleh picaritaeun. Nyamun kitu mah teh bedana tuh jeung kuring sabab kuring ge geus nyarita ka Nyipar TV. Yen kuring aya pikir kadua leutik ka manehna. Tapi ditambah acan ditolak henteu hartina keur mikir-mikir. Ki Jamparing milu nimrung manehna ge sieun kapiheulaan ku batur. Tah kanyahoan ayeuna mah ieu. Jadi marane ge mikanya hayang ka Nyipar TV nya.
nurus tunjung sia Kidugala baeud nya heueuh atuh sabab hak akang jeung kuring sarua nah make ngahalangan ka batur paheula-heula we geus kieu manaha Ki Panyawang beuki wani sarta rada kasar ayeuna mah jadi maneh sarua mi kahayangnya nya sarua atuh malah mah kuring geus leuwih ti heula muna carita ka manehna ngancan meunang jawaban we Kidugala ngegel bibir hatena panas jajantungna ratu kahariwangna jadi kanyataan sabab ayeuna ge geus tetela yen baturna ge sarua mi kahayang ka Nyi Partiwi nempo Kidugala nu ngahuleng nu tiluan silih reret silih pelong siga nu silih tanyakeun dina tanyakeun dina hate nah kudu kumaha Kang Dugala urang sarerea kudu sadar sing inget kana papatah guru yen urang mangrupa dulur nu opat dibere tugas keur neangan hiji sabab dulur urang teh sanyana mah 5 ceuk Ki Panyawang ngageuing ka Kidugala sangkan leler ka keheulna beungeut Kidugala robah deui marah mai sabiasana akang sadar sarta inget kana amanat guru tapi kumaha urusan Nyi Partiwi ye nah pantes mun awewe boga salaki opat nah kudu dibagi opat atau kumaha cing pikiran da kudu beres atuh Kidugala keukeuh hayang mibana Nyi Partiwi mung kasorok ku batur ayeuna mah kieu nya Kangnya urusan Partiwi urang pasrahkeun ka jenisna sabab ngan jenisna nu bisa nangtukeun nah milih saha manehna milih akang atawa kuring milih ka Jamparing atawa Ki Banyu ieu kabeh pasrahkeun ka jenisna nu rumasa teu ditarima ulah nyeri hate kudu tumarima kana kadar ti pangeran jep harita jarempe deui Kidugala ngeluk tungkul tapi dadana ngaguruh ku perasaan nu can bisa dipeper ngadenge kitu kalah kabeuki panas sabab asa dipapatahan ku sahanapeun sifat Kidugala memang beda jeung tinu tilu sok adigung jeung gede hulu tapi najan bari jeung kitu oge ka guru mah teu weleh ajrih jeung nurut satuju tawan Kang Ki Panyawang nanya deui satuju lah tapi kumaha carana ye narek datang babarengan ka Nyi Partiwi kumaha mun kanyahoan ku guru era euy Kidugala boga rasa era da ku guru mah tetep sieun urang kudu boga jiwa satria nah make era dalin rek maling lain rek niat jahat tapi ieu mah neangan keadilan ngarah teu sisirikan ngarah teu sarua hawakna cing ari maneh satuju Banyu tuju lah Ki Banyu ngajawab tanes maneh Jamparing kuring satuju mending kitu aman kumari akang satuju pisan teh henteu Ki Panyawang can ngarti can ngarasa yakin bisi Kidugala boga keneh uneg-uneg dina hate nyari sarerea satuju mah teu naon-naon kitu ge tapi akang aya pamenta ye nepungan Nyi Partiwi ulah diimah bisi kajahoan ku guru akang mah lain era lain sieun tapi asa teu pugu ari kanyahoan ku guru mah heuglah satuju kitu ge iraha waktuna Ki Panyawang bunga sabab usul manehna ditarima ku Kidugala Nyambung poinna salse urang ayeuna we sakalian. Dingkengke mah bisa jajakan nu ti luareun ieu tempat. Tang dua saya nyegahna kitu we ayeuna mah. Yeuh urang jalankeun. Jung sarerea nangtung terus kaluar ti imah. Sanggeus aya diburuan ngaharulang sakedeung mikiran pilampaheun. Akhirna Ki Panyawang boga akal pok nyarita. Sangkan teu dicuriga ku gurunya nu nepungan ka Nyi Partiwi mah kuring geus sorangan. Ari Kang Dugala jeung Ki Banyu katut Ki Jamparing daguan di tempat latihan. Nyi Partiwi rek dibawa ka dieu. Bae kitu ge lah, tapi kade ulah licik sia. Di jalan ulah waka kaharewosan kudu satria. Awas ya mun tual toel. Ki Dugala nganunggat curigaan. Sing percaya we ka kuring atuh Kang, sabab kuring daerah ku janji mah. Geus kitu mah nu tiluan ngajugjug ka tempat latihan. Hiji tempat nu rada angang ti imah pernah nasisi walungan, loba batu nu galede sedengkeun Ki Panyawang muru ka imah guruna. Asupna ti wawon sabab rek nepungan Nyi Partiwi. Barang jol kapanto pawon kasampak Nyi Partiwi keur ngasur-ngasur seuneu. Pendil ngagolak keur ngurup jantung. Geuning aya tamu bade naon Kang Panyawang? Nyi Partiwi cengkat hatena jadi ratu. Inget kana amanat bapana teh. Apunten agang teh ngaganggu nuju naon ieu teh? Nyi Ki Panyawang rengkag-rengkog panon ngagiler kalawang imah bisi aya guruna. Biasa Kang nuju papola, tiasa Kang tumaros. Mangawengan upami teu kajawab ulah bendu. Nuhun atuh dupi engke tiasa upami urang ke tempat latihan, akang aya periogi sakedik anu kedah enggal didugikeun. Ayeuna we atuh naon lepatna di dieu Kang? Isin bilih aya tuang rama di dieu mah lah. Isin. Ki Panyawang nyaritana ngageterkeun ku hate, kageterkeun ku hate nu pinuh ku kapanasaranan. Ongkoh jajantungna jadi ratu dumadakan teu puguh rasa. Komo mun paadu teuteub mah para mitra sadaya.
nama keisin sagala aya peryogi naon atuh Kang? Nyi Partiwi api-api teu ngarti, padahal dina hatena geus bisa neguh yen Ki Panyawang rek nanyakeun jawaban ti manehanana. Mun kewelah di ditu urang badanten tiasa nepi moal, kade ulah henteu ye margi penting. Mangga Kang tangtos abdi ge ka ditu deui, tapi upami elat ulah bendu margi abdi ge seueur keneh pada melan di dapur. Mangga Nyai, nuhun upami kitu lah, permios. Leos Ki Panyawang ini jajantungna beki ratu. Jeung aya rasa kaduhung hanas teu langsung nanyakeun urusan pribadina, nah ditarima atawa henteu katresna ati teh, tapi da teu wani pok heurin kuleta. Nyi Partiwi sarua teu geunah rasa pikiranna kaweur hate tagibur teu puguh. Sabab omongan bapana geus ngabukti yen ka manehna aya nu datang. Nyi Partiwi geus teu sak deui yen Ki Panyawang teh rek nanyakeun deui urusan ti heula. Teu nyalahan kasauran bapa teh geuning nya. Ki Panyawang wani datang, wani ngajak indit kanu singkur. Rek ngajak badami kumaha pijawabeun aing, da aing mah tetep can hayang boga salaki. Kitu cek pikir Nyi Partiwi nu nimulkeun kasusah nu lain lumayan. Kocap di tempat latihan para wargi, harita teh Ki Dugala jeung baturna geus kesel ngadagoan. Hayang geragok tepung jeung Nyi Partiwi. Tapi nu ditungguan can mol-mol matak nyeri beheung sosongeteun. Akhirna memeh surup panon poe aya nu datang horeng Nyi Partiwi meningaleng hoy siga teunangan. Kawan tuloba kabingung barang gok Nyi Partiwi heran. Sabab nu ngadaguan di dinya lain ngan Ki Panyawang hungkul tapi opatan keur dariu. Para mitra anu mulia barang datang Nyi Partiwi Ki Dugala tuluy nyarita. Wilujeng sumping Nyai nuhun kersa nyumpunan pangangkir. Cek Ki Dugala bari nangtung panon mencerong kanu kakara datang. Nuhun Kang aya naon ieu teh meuni rame kieu? Apaan nuju ngahaja ngantos Nyai bada aya badanten keuneun? Nu meunang ka abdi mah Kang Panyawang. Sami we margi akang tangtos badanten opatan. Oh janten kitu nya. Mohon mangga calik atuh. Nyi Partiwi teu liuk manehna kalah ngahulang tuluy rarat-reret ka sabudeureun eta tempat. Kawas nu sungkan rek nyang hareupan nu opatan, sabab mun kitu carana mah teu kateguh maksudna. Nah rek naon nempo kaayaan kitu Ki Panyawang nyarita. Mugi keur salingi heuh urang badanten lah. Abdi mah teu puguh raosnya nah bade aya naon ieu teh? Ulah reuwas-reuwas da moal aya naon-naon ukur bade naroskeun. Sarta nu dipiharep ukur waleran, cek Ki Panyawang bari mencerong nu sejen miluna teu. Mangga atuh tapi ulah panjang teuing canak nu pentingna we. Bade aya naon atawa nepi kedah kumaha? Gek Nyi Partiwi diu. Kang Gugala mangga lajengkeun. Gagah atuh urang teruskeun ku akangnya kieu nya ieu. Akang teh geus barempug opatan yen ngangkir Nyai ka ieu tempat. Nu maksud jeung tujuan bade tumaros ngeunaan kahayang akang opatan. Ari sabab ayeuna mah geus teu bisa disumput-sumput. Yen akang opatan teh samaksud pada-pada mi kahayang ka Nyai sarta pada-pada miharep jadi jajaka anu kapilih ku Nyai. Taina nyuhunkeun jawaban nu pasti, nah sa nu kapilih? Ngarah akang teu arep-arepeun teu nunggu-nunggu nu teu puguh sakitu pamaksadan teh. Ngahuleng ari ngadenge kitu mah Nyi Partiwi teh. Sajongjongan teu nyarita ngabetem bari jajantung naratu. Hatena deg-degan ari opatan jarempe bari ngadagoan jawaban. Nah saha nu kapilih? Lila-lila Nyi Partiwi neuteub kanu opatan sorot panon ngagamarkeun nu susah. Sabab teu berat ari kudu ngabejakeun anu kapilih di dinya mah. Jeung deui hiji oge teu aya nu cop jeung hate sabab jajakan opatan teh kumanehna ge dianggap dulur patuturunan sirah. Nyebut akang lain maksudna lian. Ieu mah bener-bener ngaku lanceuk tapi ayeuna bet kitu jadina matak bingung mikiranna. Mangga geura saurkeun Nyai, nah saha nu kapilih? Ulah salempang sabab akang opatan geus badami. Masing-masing rek narima kana naon-naon anu geus jadi milik. Sarta moal sirik ku milik batur. Moal nyeri hate mun teu katampa. Nu penting mah akang opatan boga cekeleun. Nah saha nu boga hak jadi caroge Nyai? Ieu mah blak-blakan we ngarah gancang ka harti Nyai. Ki Dugala geus teu sabar. Ngan sakitu maksud akang nu opatan teh? Laras Nyai, ngan sakitu kituna mangga geura waler. Punten Kang abdi moal ngajawab ayeuna. Sabab abdi kudu mikir anu leuwih apik supaya teu nyalahan. Oge abdi kudu nimang-nimang heula nah saha anu kapilih ku abdi. Tah kumargi kitu mugi sing sabar heula. Ulah getah sarupa teu. Jawab Nyi Partiwi tandes katempona siga nu ayem. Padahal hatena mah samagaha. Loba kahariwang bisi aya kajadian nu teu dipiharep. Sabab sahanteuna mun opatan ku ciwa teh moal burung aya buntutna. Kahartos pami kitu mah atuh mangga geura emutan sing asak. Nah saha nu bade dipilih? Upami tos aya putusan ti Nyai mah. Akang moal mikiran di hal deui ieu.
cek Kidugala dari anak nemongkeun sifat satria. Permios abdi bade wangsul bilih pun bapa dedepeun. Mangga Nyai wilujeng angkat. Leos Nyi Partiwi balik lempang salse ngagandeang kepat kawas nu ngagupayan. Bogoh katempo kuno keur kabung bulengan mah matak deunggeuleun Kidugala sabatur-batur colohok mata simeuteun. Pogot nenyo anu donto nyawang mojang nu ngolepat ngajauhan. Sanggeus Nyi Partiwi balik nu opatan pating harulang siga nu bingung teu puguh cabab. Tapi dilalila mah Kidugala nyarita deui. Kumaha mun geus kieu yeuh, usaha urang teu hasil sabab Nyi Partiwi teu beunang dibereg. Manehna tetep menta waktu keur mikir. Ari rek maksa teu basa sabab lainna naon teh sabab isin ku Rama Guru deui. Nya pogo atuh goreng temen mun urang wani maksa. Keun wae sing sabar heula susuganan isuk aya page aya utusan. Isuk page teu aya putusan. Saha nu kapilih ku putri eta? Cek Ki Panyawang nyabar-nyabar maneh. Kumaha nu sajenana saha teh jeung Ki Panyawang? Setujulah. Geus kieu jadi nama. Tembak Ki Jamparing bari neuteuk malah Ki Banyu ge sarua satuju. Ari geus kieu kumaha rek bubar teh kumaha teh? Nya balik we heula ieu mah Kang urang ngadaguan putusan ti Nyi Partiwi. Ngan kuring aya usul mun engke geus aya nu kapilih, nu sajen ulah aya gantar kakaitan, ulah aya catang supaan, kudu ridho sarta narima kana kanyataan. Sabab mun urang bantrok gara-gara Nyi Partiwi geus tangtu guru bendu. Ki Panyawang hariwangeun bisi aya pacekcokan. Tapi sarerea janji yen moal siri ku milik batur rek silih hargaan jeung silih jujurkeun da sarerea sadar yen awewe hiji moal bisa dibagi opat atuh geus puguh kitu mah tuluy sarerea baralik ka tempatna masing-masing. Kocapkeun Nyi Partiwi harita teh geus tepi ka imahna kasampak aya Ki Kalajati. Aki Kalajati nuju calik bari nyesep. Haseupna nyerebung ka luhur bangun anu nikmateun aker. Gek Nyi Partiwi diuk payuneun Ki Kalajati. Kawas geus teu sabar hayang nyaritakeun kajadian nu bieu ka alaman. Aya naon Nyai katempuna teh bangun anu teu geunah cicing? Nah manggih naon ieu teh aya kasusah atawa kumaha? Ki Kalajati mencerong sorot panon. Siga nu nanceb kana eusi hate Nyi Partiwi. Bapak, abdi teh aya kasesah anu sesah ngungkulanana. Nah kedah kumaha upami parantos kieu? Margi nu dianggo hariwang teh ayeuna mah janten kanyataan. Nah aya naon ujug-ujug kitu we cing caritakeun ka bapa aya naon kasusah hidup teh. Kieu Bapak name teh abdi wangsul di tempat latihan. Di ditu aya nu ngariung opatan nyatana Kidugala sareng rerencanganana. Nah aya naon kitu kumpul-kumpul. Aki Kalajati reuwas sok sieun aya kajadian nu teu dipiharep. Ari maksa damah naleka abdi tina urusan cita-citana. Horeng sadayana satujuan pada miharep ka diri abdi. Rupanya bae nu opatan geus badami sejanaros ka abdi sasarengan. Da buktosna abdi teh dipiwarang waleh. Na milih saha tak kitu Bapa. Demi ngadenge carita anu jadi anakna, Aki Kalajati ungut-ungutan. Sakilat ku anjeunna kaharti yen murid-muridna nyaan miharep ka Nyi Partiwi. Oge manah Aki Kalajati ngaraos reueus sabab kagungan murid anu satia jeung wani nyang hareupan masalah-masalah nu matak bingung. Abdi teh bingung na kedah kumaha ngawalerna. Can dijawab ku Nyai teh atunya. Teu acan margi bingung milihna sarta inggis bilih janten mamala. Bilih masehakeun kanu opatan. Abdi terang opatanana oge leres-leres miharep ka diri abdi. Upami ditampik bilih ku ciwa. Milih hiji kumaha anu tilu dipilih sadayana teu parok sing batur. Ceuk Nyi Partiwi bari ngusap dada. Da karasana asa eungap jeung aku kasusah. Kahardi ku Bapa oge. Sabab bingung ari kitu carana mah syukur mun ku Nyai can dijawab mah. Sabab aya keneh waktu keur nguji kana kasatiaan maranehna. Oge aya keneh lolong kerang keur nyapih anu opatan. Ayeuna aya nu rek ditanyakeun ka hidup. Nah rek milih nu mana, milih saha kira-kirana. Duh ka abdi mah bingung. Bapa mah minta kajujuran ti hidup. Sebutkeun jalmana anu kapilih ku hidup. Ari sabab bapa teh teu hayang nguciwakeun kanu jadi anak. Lamun geus puguh nu kapilihna, bapa rek nyangan akal nu hade pikeun nyapih nu opatan. Ari sabab ditampi kitu bae mah bisi matak ngaraheutkeun kana hatena, bisi matak jadi mamala ka hareupna. Nyi Partiwi ngahulang berat rek terang-terangan ka bapana.
sabab asa era jeung asa-asa Nyi Partiwi kalah kangeluk tungkul bari ngome tungtung samping pipikiran beuki tagibur. Pek pikiran heula sing asak anaking. Lamun geus teteg hate bebeja ka bapa, urang mikiran nu leuwih alus keur nyapihna. Bapa abdi teh isin. Satria mah teu meunang nyumputkeun nu bau. Ka era nu teu aya dina tempatna. Bakal jadi mamala jagana. Leuwih hade terang-terangan ka bapa ngarah teu berat mamawana. Nah, make era ku kolot sagala apaan ieu teh bapa hidup nu ngayugakeun hidup ka alam dunya. Pami kitu mah abdi bade nyangem saujratna nanging hapunten sateu acana. Bilih matak janten emutan ka bapa. Teu kudu asa-asa, pokokna caritakeun ka bapa. Abdi teh abot milihna margi sadayana sami. Janten upami abdi miwarang milih teh opatanana kapilih pisan ku abdi. Nanging abdi sadar pisan yen milih opat teh lepat. Tah kumargi kitu kapaksa sadayana ge bade ditampik da alim ari gaduh salaki opat mah. Ceuk Nyi Partiwi meni ngemplong hatena. Sababang baluh geus dibijilkeun atuh ngagak-gak Aki Kalajati bungah ngadangu pangakuan ti putrana. Alus eta pangakuan teh geulis. Memang kitu anak bapa kudu bruk-brak ngarah babari mikiranana. Ku bapa ge kaharti naon sababna pangna hidup milih opat. Hari sabab Ki Dugala jeung Ki Panyawang katut Ki Banyu jeung Ki Jamparing teh eta tunggal saguru tunggal sailmu geus tangtu sarua beratna sarua timbanganana. Hari sabab kawareh kabeh ge warahan bapa. Tapi memang mustahil mun hidup kudu boga salaki opat sabab teu umum mah hiwal beda ti batur. Jadi bener pisan mun hidup nolak kabeh eta hiji jalan nu hade, tapi mun eueuh nu kapilih ieu perkara moal anggeus. Naon margina Pak? Nyi Partiwi teu ngartieun sabab aki nyaho nu opatan teh kacida miharepna ka hidup. Moal ridoeun mun hidup kawin ka jajakan ulian. Tah ku ayana kitu tangtu nu opatan teh bakal paheula-heula ngarebut hate hidup. Jadi ieu perkara teh moal aya anggeusna, tah kitu maksud bapa teh. Kedah kumaha atuh abdi teh Pak? Pilih salah saurang nah saha. Abdi mah teu antun margi karunya kanu tiluan. Atuh sajabi ti karunya teh sieun bilih anu tiluan jaheut manahna. Anu akhirna mah matak jadi cucuk rungkang dina kahirupan abdi. Mun kitu carana mah putuskeun we atuh. Rek kumaha karep nyai? Nah moal aya nu kapilih. Aki Kalajati milu bingung sabab kitu salah kieu salah. Milih sadayana lepat teu dipilih lepat. Milih salah sahiji lepat janten sadayana serba lepat. Teu aya piliheun, tah kumargi kitu ayeuna mah nyangakeun bae ka bapa. Kumaha mun urang saembarakeun sugan adil? Abdi satuju nanging kumaha saembarana? Keun urang pikiran. Ayeuna mah jung geura babaresi ka cai. Geura sadiakeun keur dahar sore engke nu opatan. Urang angkir ka dieu, urang ajak badami. Mangga ngiringan. Geus kitu mah para wargi sadaya. Nyi Partiwi ngaleos rek ka cai ari Aki Kalajati masih keneh calik di dinya. Ngemutan tata cara keur ngapih nu opatan. Sangkan beres soes teu matak jadi mamala. Harita Aki Kalajati milih-milih pipetaeun. Nah kudu kumaha kuduna? Akhirna aya nu ngolepat dina emutan. Yen anjeunna kudu ngayakeun saembaran nu berat, sangkan teu kahontal ku murid-muridna. Teteg ayeuna mah aing kudu nyokot putusan sangkan barudak krepeh rapih ulah aya paceng kadan. Kitu saur Aki Kalajati. Lajeng anjeunna lumebet heula ka kamarna munajat ka Nu Maha Kawasa munut pituduh nu pasti sarta naneda sangkan niatna laksana. Kocapkeun peutingna para wargi murid-murid Aki Kalajati nu opatan geus ngariung di tengah imah. Sabab geus dionang ku guruna nu opatan teu warani dangah kabeh ngeluk tungkul bangun bingung. Hatena teu daek tentrem sabab rumasa beurangna geus ngaganggu ka Nyi Partiwi. Torojol Aki Kalajati ti kamar atuh nu opatan beuki tungkul kawas bueuk meunang mabuk. Hariwang bisi meunang babendon ti guruna. Ki Dugala oge nu biasana sok dangah ayeuna mah ngahep-hep bari tungkul. Syukur sarerea geus kumpul di dieu. Aki teh ngahaja ngangkir ka maraneh opatan sababaya badamikeun anu penting anu kudu buru-buru direngsekeun ayeuna.
cek Aki Kalajati ngamimitian Cumarita. Hari murid-muridna pating rarenghap bangun seunggah. Aya pikir saeunaon saleresna mugi enggal dijelaskeun margi abdi teh asara reuwas ieu teh. Ki Dugala ngawani-wani maneh Cumarita. Ieu Dugala. Kitu deui kamarane sarerea tadi teh Aki narima laporan ti si Nyai ngeunaan maksud maraneh nu geus diucapkeun. Nah nya marane miharep ka anak Aki cing jawab nu sajujur-jujurna. Nu opatan silih reret katara paroman roda robah saharita. Beureum tina wahing ku era Aki Kalajati ukur imut soca mencrong ka murid-muridna. Duh ampun guru abdi roos lepat mugi kersa ngahapunten ceuk Ki Dugala samar polah rek nyarita asa-asa. Ih teu salah ngan Aki teh hayang nyaho kana kaayaan marane. Sarta hayang ngukur kajujuran. Nah caritaan teh akur jeung hate atawa henteu sok gerawak caka Aki. Nah nya miharep ka anak Aki. Na teu salah milih teh. Leres guru abdi teh teu kudu gugup. Ulah gugup da Aki ge ngorah heula. Jeung deui moal aya nu nyalahkeun mika hayang ka hiji awewe sabab lengoh pada lengoh. Moal matak jadi mamala, sok tuluikeun. Aki Kalajati bekitu sabar palai ngadangu langsung ti jenisna. Leres Aki guru, leres teh leres kumaha. Mun mika hoyong ka tuang putra, Ki Dugala beureum deui beungeutna. Tapi hate jadi ngemplong asa bebas tina bang balu hate. Ari maneh kumaha panyawang. Leres abdi ge kitu pisan maksud teh hoyong laksana laki rabi sareng tuang putra. Nang eta mah nami kahoyong hapunten saupami niat abdi kasebat cucunga. Jawab Ki Panyawang leuwih wani. Teu asa-asa ngedalkeun eusi hatena. Abdi ge sami kitu pisan maksud teh. Ki Banyu Mairan. Teu ngadaguan ditanya malah Ki Jampari ngebrehkeun eusi hatena sarua mika hayang ka anak Ki Dugala. Hapunten ka anak Aki Kalajati. Atuh Aki Kalajati meni atoheun sabab murid-muridna geus wani wak cabalaka nu haerti mah baroga sifat satria jujur jeung terang-terangan. Syukur mun nya eta baroga niat kitu Aki teh beungah ngadengena. Ari sabab mana kitu ge anak Aki teh loba nu mikaresep aya nu mikahaya. Tapi Aki teh jadi bingung sabab nu mikahayang teh saopat-opat matak susah keur milihna. Cing Aki rek nanya ka Dugala, nanya mikahayang ka anak Aki atawa ngan saheureuyeun. Mugi sing percandan leres-leres abdi teh Ki, syukur. Ari nya mah mikahayangna, tapi kumaha ari Ki Panyawang? Nanyaan bogoh ka anak Aki, bari ngareret ka Ki Panyawang. Abdi kitu pisan leres-leres mikahoyong ka tuang putra. Abdi ge leres-leres Ki Jamparing siga nu sieun tinggalin. Abdi ge sami leres mikahoyong ka Nyi Partiwi teh. Malah tos gedalkeun pamaksadan ka jenisna nanging teu acan aya waleran matak bosen ngantos-ngantos we. Ki Banyu teh eleh omong. Sabab ari diriungkeun mah hate teh jadi panas, sieun teu kapilih. Syukur. Jadi maraneh teh sahate jeung satujuan, sajalan sapamadegan. Da ayeuna kieu Aki terek nanya ka jenisna, naha saha nu kapilih? Mun ke anak Aki milih salah saurang nu tiluan ulah nyeri hate. Hari sabab maraneh kudu ngarti yen hiji awewe moal bisa ngabogaan salaki opat. Jadi keur ngarengsekeun masalah ieu anak Aki rek digeroan heula. Mangga cek nu opatan patarik-tarik di barung ku hate bunga. Sabab aya harepan pikeun nemongkeun ka Nyaah ka Nyi Partiwi. Jeung dia bakal buru-buru menang jawaban nu pasti. Harita keneh Nyi Partiwi digeroan ku Aki Kalajati para wargi. Torojo nyampeurkeun gek diuk gigireun ramana. Gawena ngeluk tungkul era pacampur jeung atoh. Harita keneh Nyi Partiwi digeroan ku Aki Kalajati. Torojo nyampeurkeun gek diuk gigireun ramana. Gawena ngeluk tungkul era pacampur jeung atoh. Duh kadinya tadi teh para mitra. Aki Kalajati tuluy cumarios. Nyai, ayeuna bapa teh rek nanya. Cing rek milih ka saha hidup teh? Naha ka Ki Dugala, ka Ki Panyawang, Ki Jamparing atawa Ki Banyu?
Ari sabab ieu geus ditale ku bapa yen opatanana ge sarua mika hareup ka diri hidup. Karunya mun teu dijawab tereh-tereh teh. Abdi ngartos kana maksad bapa nanging abdi teh sesah. Na kedah milih saha margi opatanana ge kapilih. Da puguh teu aya bentenna nanging tangtos nu tiasa dipilih mah hiji. Da abdi teh alim disebat mahiwal alim gaduh salaki ka opat jalama. Cek Nyi Partiwi bari rutret kanu opatan. Kudu aya putusan anu tangtu narek milih saha atuh hidup teh. Sumuhun sadayana ge kapilih. Teu bisa moal nyarek milih opat. Aki kalajati kerung can ngarti kana jawaban Nyi Partiwi. Kieu bapa abdi teh milih kasadayana nanging anu baris ditampi lamaran mah mung hiji. Tak ayeuna mah mangawe tangtoskeun ku bapa kedah kumaha milihna. Sareng kedah saha margi kanggo abdi mah sadayana ge sami. Teu aya bentenna ayeuna mah kantun ngakalan kumaha carana supados adil. Aki kalajati surti parawargi sadaya anjeunna imut ngagelenyu. Tapi can waka sasauran deui kalah neuteub ka murid anu opatan. Puguh Kidugala meni eleke sekeng teu geunah cicing hatena hareudang bisi Nyi Partiwi beunang ku batur. Milih abdi we atuh guru, pokna satengah teu sadar. Teu adil atuh sabab nu tiluan moal ngeunaheun. Bade kumaha tuh carana guru? Kidugala beuki teu sabar. Kieu Dugala. Kitu deui kanu sejen, bieu geus kadenge ku sarerea. Kumaha jawaban ti anak aki? Ta ayeuna kari milih na saha nu alus milih, saha nu waris ngajodo jeung anak aki. Nu bakal kapilih lain Kidugala, lain Ki Panyawang, lain Ki Banyu jeung Ki Jamparing, tapi saha bae nu sanggup nyumponan pamenta aki, hartina mah pisalakieun si Nyai rek disaemarakeun. Cek nu opatan meni olohok sungut molongo bakat ku kaget. Tapi akhirna mah kabeh ngarasa bunga sabab ku jalan saembara geus kaharti yen baris adil. Kumaha sanggup mun disaembarakeun? Sanggem pisan lah. Kidugala rikat ngajawab sieun teu kapilih, malah nu tiluan ngajawab patarik-tarik sarua satuju kana saembara. Syukur atuh. Syukur ayeuna Bandungan ku sarerea, pamenta aki teh teu loba cukup ku sarupa bae. Nyaeta hayang dipanggieunkeun sorban anu dijieun tina bulu monyet bodas. Sakitu pek jalankeun. Muga-muga sing harasil maksud. Cek aki kalajati teu asa-asa nyaritana. Padahal anu dicaritakeun teh barang mustahil da pugu monyet bodas oge di wewengkon eta mah eueuh. Olah. Na teu lepat sasauran teh guru. Di mana aya monyet bodas atuh? Cek Kidugala bari olohok ngarasa berat ku saembara. Aki mah moal menta anu eueuh. Sarta teu hayang ngaberatkeun ka marane. Sakur nu dipenta ku aki pasti aya nu bakal bukti. Asal marane bener-bener dina usahana. Soson-soson dina ngabuktikeun pamenta aki. Nu opatan ngahuleng para wargi. Singgah narima pamenta kitu mah sabab can kaijir. Na di mana ayana monyet bodas. Jeung di dina ayana oge kumaha carana nyieun sorban ku bulu monyet, matak bingung kana hate. Mun aya nu teu sanggup leuwih hade bebeja ti ayeuna ka aki sarta ulah mika hayang ka Nyi Partiwi. Sakitu pamenta aki teh tinggal ngalaksanakeun. Murid-murid nu opat para wargi sadaya, can aya nu nemalan saurang ge. Can aya nu boga irongan naharek hasil atawa moal sabab eta saembara kawas anu dihajakeun sina berat. Nu mika hayang sangkan para mitra sadaya. Anu mika hayang teh teu laksana. Waktosna kabujeng see para mitra lah dugi ka dieu heula nya.